Pak, bisa tuh Pak nyumi gelas pakai mangkok? Nggak bisa tuh boro-boro make mangkok, make baskom gak bisa. Gening mama sak make cai panas Pak. Aduh. Dek, ada jatah ulah sok sare geura. Cek ibu puguh tadi. Sok sare cenah keur diajar. Rek jadi naon atuh hirup teh? Jadi polisi Pak. Polisi naon? Polisi tidur. Aduh. Kercetan jeung awewe ari ngomongna nama kayak antosan sekedap bade ka zaman heula ting ti kunclung ting ti lelap ting ti gejebur dan nepi ka ayeuna can ngambalesan deui. Aduh. Mang, tadi mah urang rek nyokot motor PCX, tapi itu jadilah. Kunaon? Kurang duit nah. Pada mah aya di oge duit mah. Lain kurang duitna, Mang. Kunaon atuh? Nu bogana, kelangal liuk. Pak, jadi anu mabok tadi. Mun aya nu mabok teh, bapak masuknya ke zaman baheula. Sartana bapak teh keur lempang. Aya nu mabok nepan. Adon malak ka bapak. Lawan rek bapak teh. Tetakeun nu genepanana ka rumah sakit. Hebat, Bapak jagoan. Jagoan kumaha? Nganterkeun bapak nu genepanna ka rumah sakit. Terbalik Bapak mah. Alhamdulillah ya. Duit tah. Duit di mana ieu geuning loba kieu? Tadi tas ngajual kalpa kolot. Kalapa kolot bebeja heula henteu. Nah, kudu make bebeja ngajual kalpa oge. Iya pan cenah nu kolot. Heuh ngajual kalpa kolot, nah kudu bebeja. Iya emang iya tinu urang teu buahannya geuning bisa ngalak kalapa kolot kieu. Heuh ngajual kalpa kolot. Nya meureun kudu bebeja heula maksud Nah, tuh teh. kudu bebeja atuh. Apa nu kolot bieu kumaha lamun nyarekan? Lain kieu ieu maksudna. Jadi lain ngajual kalpa anu kolot. Nu kolot. Nu kolot. Heuh kalpa kiring atuh maksudna. Oh, kalapa nu asak. Heuh kalpa asak.